si reog we. Reog. Alas reog lah dog mah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sadayana, apang di Seram Simkuring, nyata Kang Ulong, Kaladesan, abdi di Seniman Kadungora. Nepangkeun ka sadayana para seniman, tokoh-tokoh seniman sadayana di Simkuring, di seni Kadungora. Mohon inti nama pangintan bere mangkuar ngelestarikan seni budaya kayak gitu. Kayak salajengna orang ngobrol-ngobrol serang terus perlu dilestarikan, dikembangkan seni budaya teh. Lamun teu urang-urang teh usaha deui. Lamun teu urang nuluykeun, lamun diantep kieu generasi-generasi budak moal apaleun di seni budaya urang teh seperti kumaha kita tahun harup teh. Kudu bener-bener jaga diriksa seni budaya teh. Terus non ada teh Cianjuran, Kesapi Suling, Keliningan, Jaipongan, Karinding, Terbangan, Beluk, Rais, Jadi orang, jadi seni budaya tuh orang loba, seni budaya orang teh beungar sebenarnya mah gitu. Kan kadang-kadang coba seniman orang kan teu apa kabe sih sebenarnya. Kabe, teh perlu kurang dilestarikan gitu ulah. Lah sapusa jalur seni na unggul. Mun sakurapa teh seni kacapi jadi tradisional teh kacapi suling unggul. Berapa? Keliningan, pelajari. Beluk. Alestarikan budaya teh. Beluk teh kau beluk teh. Beluk, tahu lah, beluk. Terbangan sampai sarua. Kita selain buhun tradisional buhun baheula eta. Kan baheula eta. Perlu diguar deui, dilestarikeun deui. Abe sangkan ke ka publik tahu gitu. Terbangan teh bisa dipakai di mata masyarakatnya, bisa dipakai hajatan gitu kan. Eta wae gitu seni teh. Wah di seni Sunda teh urang teh beunghar atuh. Hampir 40 genep seni tradisional teh 40 genep udah lumayan. Di Sunda teh. Sunda teh khususnya. Maka itu Can alat musiknya. nya beunghar di Sunda mah. Rebab, kacapi, suling, kenang. Gampang. Tunggu gamelan generasi kaharepna lamun urang tadi Gusti tadi istilah sama ngelestarikeun gitu. Dog mah semacam anu siga reog we, reog. Alas reog lah dog mah. Oh. Pakai dogeng monyet dog kita. Oh, san. Oh, asli para oge sadayana mung sakitu wae teh Simkuring pangintennya mudah-mudahan atuh aya manfaatna kanggo khususna kanggo Simkuring mun kanggo sadayana atuh para tokoh-tokoh seniman sami hadir ngadangukeun tina ieu channel. Mudah-mudahan sadayana sing aya di paberian kesehatan paberian yuswa nu panjang ku Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu wae cakap di Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.